Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kancawargi, tepang deui sareng Cesri di tutorial baca tulis aksara Sunda. Calakan maca tapis nulis aksara Sunda. Hayu kancawargi anu sami-sami mideudeuh migeget basa kalih budaya Sunda sumangga dina danget ieu urang sasarengan ngaroris rarangken pamingkal, panyakra, panyiku, sareng pamaeh. Dupi ieu rarangken teh tumrapna atanapi dianggona mung kana aksara ngalageuna wungkul. Aksara ba robih sadana janten bia saupami di terapan atanapi ditapelan pamingkal. Contona dina kecap madya, kadya, mugya, satya. Sadya. Salajengna panyakra. Panyakra dianggo kanggo nambihan sora ra dina aksara ngalageuna. Contona ba janten bra. Contoh kecap anu nganggo panyakra di antawisna Sumatera, Palastra, Balangantrang, Cipruk. Dupi panyiku nambihan sora la kana aksara ngalageuna. Contona Contoh kecap anu nganggo rarangken panyiku. Seblak, jubleg, ngemplang, tikunclung, genclang, sareng sajabina. Dupi rarangken pamaeh gunana kanggo mareuman aksara ngalageuna. Saparantos diterapan pamaeh aksara ngalageuna sadana janten pareum. Kancawargi anu sami-sami mideudeuh migeget basa kalih budaya Sunda rupina hancagarapan urang Tunda dugi ka dieu heula. Insyaallah dilajengkeun sanes waktos. Wassalam.